tak Allah sabarina mun Allah teu disebutkeun teh eta Allah teh naon bentuk saking sifatnya saking nyifatnya ahnana cek dina ayeuna mun tamasir la tasalanna bani adam hajat umat mun bisa ulah rek puntak penta rek kumaha pangabutuh ka jelema mun bisa mun bisa ayeuna umat ulah rek ayeuna puntak penta kumaha nyaeta ka bani adam urang kumaha aya pangabutuh naon ayeuna mun tama sababna ayeuna jelema 1000 kali beunghar jelema 1000 kali loba kakayaanna kira-kira lamun dipentaan loba eta teh atoheun keuleun nu loba aya kira-kira anger mata ayeuna mun teh urang teh kumawani ge keur beunghar da 1000 kali beunghar malu alhamdulillah datang menta aya alhamdulillah aya anjeun datang ka dieu barang peta atau pisan kuring datang ka dieu ayeuna dari barang peta aya kira-kira jelema nu kitu paling oge ayeuna mun teh nuju aya mawi ieu teh bade angkat pisan sieun aya dari sampurkeun ayeuna mun teh ieu teh kalarasan ayeuna mun teh aya prayogi pisan kitu gerasokan beunghar mah wasal alladzi abwabuhu la tuhjab lamun deuk barang penta nyata kadang anu pintuna teu pernah nyata terhalang pintuna terus ayeuna muka dikunci teu pernah dikunci teu pernah dibeulekeun pantona saha nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala 24 jam anu teu kasangku detik-detik atas 24 jam penuh terbuka lamun deuk barang penta ka Allah Subhanahu wa taala Allah yaghdab in tarakta shalah Allah Subhanahu wa taala bendu lamun anjeun teu barang penta wa bani adam sedengkeun aya jelema mah hina yus'alu dina nalika dipenta yaghdab jelema mah lamun dipenta keuleun Allah mah lamun teu dipenta bendu lamun tadi dipenta sapali ayeuna mun tariwayah anu dicarioskeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam junjunan dina wengian diisrokeun oge ayeuna mun dina waktos Mi'raj junjunan nyaeta ka langit teh lajeng ayeuna mun disabrokeun junjunan nyaeta kana seluruh surga jadi junjunan mantos kuning ayeuna mun matos survei ka ditu sadacan ayeuna mun wafat teh tos survei nyaeta ka surga dina waktos diisrokeun dimi'rajkeun teh junjunan dinya ninggal 4 sungai 4 bengawan 4 walungan nu kahiji walungan tina cai biasa anu kadua walungan tina cai susu nu katilu walungan sungai tina cai homer tina arak anu kaopat walungan sungai tina cai madu junjunan tumaros ka malaikat Jibril alaihissalam min aina tajiu malaikat Jibril ari eta datangna cai sungai nu 4 macem teh eta teh di mana datangna di mana gitu jeung rek ka mana ngalirna di mana sumberna ka mana ngalirna lajeng ayeuna mun tasar malaikat Jibril alaihissalam eta teh ulang ngalirna eta cai walungan 4 macem teh nyaeta kana talaga Al-Kautsar anu mana talaga Al-Kautsar teh nyata talaga anu bade dipaparitkeun ka junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dina talaga ieu mun tama junjunan teh lain samacem cai teh pek pilih kelir acak corak kalau ayeuna mun teh ka surga begitu ayeuna mun madugi kana haudna junjunan pilih kelir acak corak muga-muga ayeuna mun teh urang dipapari rezeki nyata didugikeun kana talagana junjunan oge dipaparin ngaleueut tina talagana junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh di ditu teh
mangga kawas urang ayeuna susu teh manis ayeuna mun teh masyaro naon geus ayeuna mun teh meta di mana-mana ayeuna mun teh restoran teh itu ditawaran ayeuna rek milih ayeuna naon begitu ayeuna mun teh masuk ka haod ngajungjuna maksud ayeuna kana telaga jungjuna eta teh lain cicing biasa pan opat tempat macet arah wah arah pan aya arah teh geuna gitu matak ayeuna mun teh matak diharamkeun oge bisi naon bisi ayeuna eta kabagian di ditu mapan eueuh naon eueuh anu aran teh bisi kepanasarannya di dunia batur mah simpangan ayeuna kalem di ditu aya arah pek ayeuna bersih deuk satabung sadeum oge hakana ayeuna ditu kitu ayeuna mun lak saya ayeuna sakalian teh pek make di ditu tuluy ayeuna mun teh mangke teh mun karesep ayeuna kabayang-bayang teh resep ayeuna madu tinggal milih walungan madu nu rasana ayeuna mun teh madu lamun ayeuna mun teh karesep ayeuna mun teh keras susu tinggal milih ayeuna teh susu kitu ayeuna la adri min ayeuna tadi cuman abdi terang duka di mana teh datangna ari ilitna ngalirna terang eta teh nyaeta kana talaga kausana jungjuna ngan sumberna duka di mana saur malaikat Jibril alaihi salam mangka ayeuna saur jungjuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad Allah taala yu'allimaka au yuriyaka ayeuna mah kieu we gamparan ngadoa we ka Gusti Allah Subhanahu wa taala manawa sareng manawi Gusti Allah maparin kuninga kagamparan oge manawi nyata Gusti Allah muningakeun kagamparan di mana sumberna eta cai nu opat macam rasa teh lajeng ayeuna junjunan ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus kitu tas ngadoa tarjol we sumping hiji malaikat lajeng eta malaikat uluk salam ka junjuna assalamualaikum ya Rasulullah lajeng ayeuna mun teh malaikat ya Muhammad gomit ainaika ayeuna upami hayang terang di mana sumber caina eta walungan opat macam teh peureungkeun we dua soca gamparan lajeng tidinya junjuna meureukeun socana begitu ayeuna mun teu lami lajeng saur malaikat teh geura beuntakeun soca ayeuna mun teh gamparan begitu dibentakeun teh nyaeta soca ayeuna mun teh junjuna faidan ana indah syajaratin geus nyampak deukeuteun hiji tangkal kai anu mana ayeuna junjunan nyaurkeun kaulah ningali hiji kubah tina inten anu bodas anu mana dina kubah eta aya hiji pintu-pintuna nyaeta tina emas anu beureum lajeng ayeuna mun teh lamun seug jeung aya kuncian teh aya kuncian digembok tina kunci ayeuna mun teh anu beureum pintuna tina pintu emas anu beureum jeung dikunci digembok law anna jami'a fid dunya minal jin wal insi lamun seug digabungkeun sakabeh nu aya di dunya kelompok jin kelompok manusia tuluy ayeuna mun teh wada'u ala tilkal kubah manehna ayeuna neuleun kana eta kubah teh lakanu misraqa irin jalisin tangtu ayana dina jero kubah eta jiga hiji manuk anu keur diuk ala jabalin di luhureun gunung tidak ada apa-apa sadekeun manggu cenah kubahna cenah kubahna lamun dieusikeun ieu ayeuna mun sakabeh hiji manuk sakan kubah eta jiga ayeuna manuk dina puncak gunung gunungnya kere kumaha manukna kere kumaha tidak ada apa gitu masyaallah sanes terang-terang tah geus kitu ningali kami kana opat walungan anu tadi takhruju min tahti hadil kubah sing orenya eta ngocorna teh kaluarna teh tina hanapeun kubah nu eta nu kana haodna junjunan teh kana haodna kana talaga kausana junjunan teh palam ma'arodu an artiha bareng kami dek balik deui
Lajeng ayeuna mun teh eta malaikat ge limala tadkhul al-quba. Nah, gambaran teh hayang lebat akan eta quba. Sabaraha ayeuna mun tajungjuna kumaha asupna sareng pan ayeuna mun teh pintuna ge dikunci digembok. Lamit tahalau kami teu boga kunci, mana kuncina? Lamit tahalau ini kami teu boga kuncina. Sabaraha ayeuna mun teh malaikat eta kuncina mah teu kedah repot-repot. Miftahu bismillahirrahmanirrahim. Kantun ngaos bismillah. Allahu Akbar. Persis kawas ayeuna mun tama tadi gitu nya. Begitu ayeuna mun tama sagala perkara-perkara anu sulit aya kabehanana dina bismillahirrahmanirrahim. Jampe nate doa nate. Kan ayeuna mun tama asal yakin asal urang mah aya we gitu. Asal ayeuna kaya. Ku si baheula ayeuna mun tama eta, cek ayeuna mun tama guru. Ayeuna mun teu guru teh lamun cenah ayeuna daek maca bismillah bisi hayang ngaji maca we ayeuna bismillahirrahmanirrahim kage bekal aya datang nah geus ayeuna mun utama kitu teh teh da urang ge dak ngaji we gitu da hayang ayeuna alistah gitu coba ayeuna mah moal sama abu maca bismillah kan ke bisi datang bejakeun hayang bisa ngaji gitu datang ai dikeresek harita ingat cenah kumaha cenah ayeuna mun tama ieu main bola sabaraha aja nang imam mun eleh teu ridho kudu coba pengen ajar mah cenah di indina aya main bola tapi cenah teu ridho amun eleh kudu menang kumaha jangan dukun ka mana aja urang teh mutakannya ayeuna mun tama eta ai ku ajengan mah di kalama mun hayang ngaji gitu baca bismillahirrahmanirrahim 12.000 ke ayeuna datang ayeuna bejakeun hayang bisa ngaji gitu aja gitu asugan teh datang teh gitu aya datang teh mau aplikasieun gitu nya biasa we gitu jika aya nu wau gitu aya urang dari pake kalau teh urang eta karek meureun 12.000 kabur urang teh mana cenah aya mah teu kuat aya pake dikutakan baik aya mah baik aya bisa dikutakan siapa jajah aya nu umum gitu baik aja, nggak ada kamu terkuat gitu, kabur aja dong, kalau kumaha terkuat tuh, apa orang mah itu aja namanya mah tauhid nak kumaha, itu aja namun sama siun kena kuruk itu dari selain ke pangeran, kajabannya tak namun gesina ku pangeran, jadi kunci naga sih orang hanya bismillahirrahmanirrahim, begitu aja namun tak kami ada ketan eta gemok teh. Bismillahirrahmanirrahim. Brah, gitu dah. Jala ayeuna mun teu gebraya eta teh kunci teh buka ayeuna mun in fatahal qablu wa dafal fil bab. Buse kami teh ka kuba eta. Nya we bangawan anu caina opat warna opat macam tadi teh nya. Nya eta ngalir tina pojok-pojok tina juru-juru kubah teh. Di dinya nya eta jujurna menakan aya dina pojok-pojok kubah eta dina juru kubah eta nya eta didinya jujurna menakan seratan ayat bismillahirrahmanirrahim. Di itu dina kubah eta bismillahirrahmanirrahim begitu macam bismillah teh beraya warai tunah ramai kaulah ningali ayah walungan cai biasa nya eta cai biasa teh dijieulna teh dina huruf mim bismi ayah huruf mim ngocorna teh tanya tina naon tina mimna lafaz bisminya begitu aya namun tama kaula ningali kana walungan anu caina tina cai susu teh kaluar teh nyaeta tina hana bismillah tina mata lamun aya namun tamanyen wafa nyen wafa ulah aya namun kana rutu kudu marlomo si huruf-hurufna teh lamun nyen wafa kudu marlomo kudu aya ieu namun tamat pan aya qadama aya di marlomo eta
Keluar ayeuna mun tamatina hak nalapan bismillah. Sementara ari eta walungan tina khomer teh anu tina arak teh kaluarna tina mim lapan ar-rahman. Indahnya jika ayeuna paralon gitu, jika kaluarna paralon. Walungan anu caina tina teh susu eta teh kaluarna teh tina naon? Tina mimna lapan ar-rahim. Maka tadinya kaulah yakin dawuhan junjunan bahwa nu jadi sumber mata airna teh ieu walungan anu opat teh sing horeng tina lapan naon? Tina lapan bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ya Muhammad man dzakarni saring jelema anu eling saring jelema anu inget ka kami bihadhil asma'i ku ieu jenengan kami hiji lapan Allah kadua lapan ar-rahman katilu lapan ar-rahim. Maka pendengar yang namun tema abid malam ada ayat dari Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Tilu ayat namun tema asma eta dawuhan ayat namun Gusti Allah Subhanahu wa taala biqalbin khalis akal make hatena anu bersih anu fokus anu pusat hatena pikiranna mirriyain ulah hayariah wa qala bismillahirrahmanirrahim sampai tu min hadi sampai tu min hadil anhari maka kami engke bakal sampai tubuh maka kaulah bakal merenginun kaita jelema tina sakabeh walungan nu opat macam caina pilih clear acak corak hanya ayeuna mun tama etana pembelina teh eta naon pembelina teh modalna teh bismillahirrahmanirrahim sekali oge lamun ayeuna mun teh fokus pikiranna menang jaminan eta moal pati-pati nginum eta lamun teu katalaga jungjunan, mau pati-pati katalaga jungjunan, lamun teu ka mana? Ka surga. Pada tam ayeuna mun tengkena teh ayeuna disebrang siratal mustaqim. Jadi engke teh ayeuna mun teh geus capek mentas tuluy ayeuna hanang. Geus ayeuna hanang kitu teh tuluy naon? Disampakeun nyata hawa teh talaga kausar teh anu ayeuna mun tama dirinya teh nyata opat rasa cairna tinggal teh ayeuna mun teh naon pilih kreasi geus nyampak ayeuna sakuring booking sabing bilangan bentang di langit cangkir-cangkirna gelas-gelasna geus nyampak kana ayeuna ngan aya istimewa aya anu langsung nyata dileueutan ku panangan mulyana junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain tamat kudu aya leuwihna maca salawat gitu hayang langsung ayeuna mun teu dikituan ku junjunan hayang ke teh nyokot ku sorangan di lawan mereka teh nyok ke sorangan gitu aya nu langsung ku panangan mulyana junjunan ayeuna ke teh dileueutan ke junjunan teh samanya eta tina kelebihan loba maca salawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis diunangkeun la yaruddu doa Allah muarek nolak, muarek nampi karena doa anu dimimitian doana bismillahirrahmanirrahim. Mata kurang ayeuna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Moal jadi ayeuna mun utama doa anu dimimitian bismillah di dieu kadua doanya tadi diminta shalawat salam ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadu ayeuna mun utama ditolak. Wah,
Bismillah. Musim ayeuna mun taman dicaritakeun sapenting jemput oge moal taman nyaritakeun kahebatan, kaunggulan, kautamaan Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh hanya sekelumit, hanya sekilas sakitu teh. Ayeuna urang langsung nya ti kamari hajahan padi mah. Ya hayat terek maju nah isira ira orang ayeuna maju walaupun ayeuna hanya satu baca barang ayeuna nadona alhamdulillahil muwaffiqil fikir rawul mutakamila. Artinya alhamdulillah hari jenisna pujian opat eta lillahi tangtu ka Gusti Allah. Gusti Allah teh nyaeta alam waqifi anu nurungan Gusti Allah lil ula kana kaluhuran. Hamdan kalawan puji yuwafi anu nyumponan eta puji birrahu kana kasayanana Gusti Allah al mutakamila anu sampurna. Hartina saparotos ngaos bismillahirrahmanirrahim tadi anu pertama. Lajeng ayeuna anu kaduana ieu kinadim sejak ngaoskeun hamdalah ucapan alhamdulillahil muwaffiqi lil huda. Duanana apakah ngawitan ku bismillah lajeng anu kaduana ngawitan ku hamdalah ieu teh semata-mata iktidaan bil kitabil aziz karena turut-turut karena Quran, karena kitab anu mulia. Ayeuna Quran aya bismillah teh. Aya. Kadua ayeuna mun tanda Quran ayeuna aya alhamdulillah teh. Di mana eta? Dina Fatihah, Fatihah teh pembuka. Da ku sabab dina Quran oge pembuka Quran teh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil kami ge urutan Quran. Da Quran oge mimitina bismillahirrahmanirrahim. Kedua alhamdulillahirabbil kami ge tadi bismillahirrahmanirrahim. Kedua alhamdulillahil muwaffiqil nurutan kana Quran. Dua sejak ngamalkeun kana dawahan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pan Kangjeng Nabi pernah dadawuh ieu innallaha yuhibbu ayyuhmada. Sanyada Gusti Allah Subhanahu wa taala seneng ridho cinta umpami Gusti Allah dipuji. Jadi Allah teh deuleuh nya ridho suka lamun terus-terus dipuji. Jadi muji ka Allah teh matak ngundang kana kacintaan Gusti. Di mana-mana Allah ya namun tegas cinta tinggal naon. Oh tinggal hayang naon. Aya Allah geus cinta matak atuh nu tadi nya hampang, nya gampang bismillahirrahmanirrahim. Tuh aya namun tama aya alhamdulillah hese atau babari. Hese atau babari nyebutkeun alhamdulillah hese babari. Hampang atau gampang? Nya hampang, nya gampang, nya aya namun babari, tapi aya urang daek maca nya teh hese deui wae gitu. Ya mah urang mah teuing kumaha teh nasib teh gitu. Nah, ayo nasib halus mah heudah dipikir-pikir. Bismillah babari nya hampang teh hese. Alhamdulillah nya babari nya ya. Tapi dah hayang we mikiran aing kudu kumaha jeung atuh aya. Aing kudu kumaha ya wiridan gitu. Terus aya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngomong bisa panjang tinggal alhamdulillah kumpul gitu. Alhamdulillah.
banyak ting wajib mengkerombil alam ya guys. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eta teh mantap dipikat cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun ayeuna mun sama Allah Subhanahu wa taala deudeuh kana dipuji, seneng karena dipuji, ridho karena ayeuna dipuji, lain keur kauntungan Allah. Jadi ayeuna pangna Allah deudeuh ka jalma anu muji eta bade masihan ganjaran. Bade masihan ganjaran ka saha? Nah, lamun urang dibawe ayeuna mun teu gawe order ku batur atau ayeuna mah. Benar ya. Dibere gawe. Gawe. Ah, itu ayeuna jog rayu nya. Nah, ayeuna mun teh mah urang teh ayeuna mun teh mah ujug-ujug naon da ku aing ayeuna mun digaweanana eta teh mana ayeuna mun teruntung teh nu untung teh nya ayeuna mun teh mah anu dititah karena naon keur nganggur tuh ya aya nu tah gawe tuh jadi boga duit geuningan di makhluk oge itu atau di kita aing ningali kana burung mah ta Allah teh atau teh lain kieu aing dia atau dipuji-puji lain eta ridona teh karena ieu namun tah majelema eta deuk narima ganjaran ti Allah mere order kitu hartina mah lain ayeuna pupujieun tapi nyata Allah Subhanahu wa taala mere order nyata ka eta jelema tinggal ayeuna mun teh memuji gitu. Malah ayeuna mun terminangkan ayeuna dicaritakeun bahwa ari alhamdulillah teh eta teh hurufna teh sabariji 8 sok itu bisa eta alhamdulillah alhamdulillah 8 benar. Nah eta teh jadi ayeuna mun teh simbol bahwa nyata surga anu 8 pangkat 8 enak pintu teh bisa muka ka jelema anu maca alhamdulillah teu kana rabbil alamin alhamdulillah jadi simbol eta teh pamukana pintu-pintu surga 8 teh alhamdulillah jong muka we engke teh ayeuna mun tamah nu sok maca alhamdulillah mah eta teh mun masukna aya ka surga teh panggeus beunang pacina kabeh di mana we milih di mana we milih sabab alhamdulillah 8 huruf eta jadi simbol eta teh nyata bakal bisa mukakeun pintu-pintu surga anu 8 pangkat teh dina keterangan. Oke ayeuna mun tamah ieu ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala kana puji teh kanggo anjeunna. Lamun ayeuna mun tamah zikron mun dibaca teh nyata kanggo anjeunna. Lamun disebut-sebut teh puji teh ai keun mujina mah eta teh jadi investasi. Jadi dukhun, jadi tabungan. Lamun ayeuna mun nama Allah Subhanahu wa taala anu dipujina ayeuna mun nama keur Allah mah hanya panyebutan Allah mengambil manfaat ngan hanya disebut wungkul manfaat mah Allah teu ngambil ai keur macana keur nyebutna kapan bicana eta teh jadi naon jadi tabungan jadi ayeuna mun tamah investasi mata aya Allah mah teu ngalap manfaat ukur disebut-sebut disebutna Allah keur nu mangsana mah keur nu mujina mah eta teh jadi simpanan jadi tabungan seueur ayeuna mun tamah keterangan-keterangan anu berhubungan nyata jeung muji ka Allah Subhanahu wa taala lamun urang getol ayeuna muji ka Allah Subhanahu wa taala eta teh jadi benteng jadi keamanan karena nikmat-nikmat nu aya di urang ku Allah moal dihilangkeun deui moal dicabut deui. Da sabenerna mah aya namun tama urang bunga bingung boga teu boga jadi sariwat sabenerna mah poho kana muji ka Allah tegasna poho ka syukuran eta sabenerna mah asok bunga asok mah seprila bunga sampai nah
isuk ayeuna nya teh geus naon geus bingung deui eta teh rahasiana eta kurang muji ka Allah kurang syukuran eta teh nyaeta keur ayeuna pengikat kabungahan jeung kanikmatan eta nyata muji ka Allah malepas deui jadi ayeuna mun tami dawuhkeun anak junjunan hamdulillah amanun binikmat min jawariha sehingga junjunan ayeuna mun teu ngadawuhkeun kieu lamun jelema make baju make celana pokona mau make pakaian tuluy ayeuna mun teu ngadoa cieuna aya geus bolak-balik geus datang ieu teh apal keneh teu alhamdulillahilladzi kasani hada saubat min ghairi haulin minni wala quwwatin poho deui ada ayeuna mun teu lamun ngapalkeun mah saliwat apalna teh keuna pokok lamun dipake lamun diamalkeun sekali deui ilmu mah lamun diapalkeun wungkul mah bakal keuna kunaon lamun diamalkeun mah moal poho dijawian lamun diapalkeun mah keuna pokok lamun diamalkeun jadi lamun hayang teu poho ilmu di kumaha diamalkeun lain apalkeun wungkul dapal kenemu otak gitu. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Eta teh doa paranti urang berpakaian. Mun awe deuk make tudung, deuk make ayeuna mun teu baju, deuk make celana, deuk make kopiah, deuk make sorban pan umum sauma lain baju wungkul. Sakur-sakur orang dek make pakaian apapun tuh ini macam naon cik apa tuh alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba min ghairi haulin minni wala quwwatin gitu gara iso ge sekolahnya geus pohodeui ayeuna jadi urang teh sok ieu ayeuna mun teh mah ari kana doa-doa ieu teh aya geus dipake aya jampean apa ayeuna buka deui kitu sok ayeuna mun teu boh kitu aya temporal jadi kudu meureunna ayeuna mun teh pikiran heula urang deui sagala lagi da aya doana jaminanna tuh go piro lahu ma taqaddama min dzambihi dek dihampura dosa-dosana eta jelema nyaeta sakabeh dosa-dosana nu geus kaliwat anu geus ayeuna mun teu kaliwat di ayeuna mun teu dihampura dosa-dosana naon pokona mah ayeuna alhamdulillah dek alhamdulillah rabbil alamin loba segat hamdalah teh segat puji teh cuman anu pang abdolna nyaeta alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majida sabab eta mah kieu aya dongengna Allah Subhanahu wa taala dina waktu ngalungsurkeun ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam kamu ka bumi ieu lajeng Kangjeng Nabi Adam tuh nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta dipaparin doa dipaparin ayeuna mun tama dipaparin menceuk urang naon profesi dipaparin pakasabar ya Rabbi sakanya Nabi Adam alimni al makasibah mugi Gusti ngawurukan mugi Gusti nyaeta mapatahan ka jisim abdi kana pakasaban kedah kasab naon abdi teh ieu teh dapan di surga mah tara kasab di dunya mah tinggal ayeuna mun tinggal menikmati kan aya di dunya mah kudu naon kudu kasab kudu gawe kedah kasab kana naon abdi teh hiji tah kadua ayeuna mun teh Kangjeng Nabi Adam alaihissalam nyuhunkeun diwurukan ku Allah nyata kana kalimat anu bisa madukeun anu bisa ngagabungkeun kana sakabeh puji jadi eta mah nyata hamdayuafi alhamdulillah hamdayuafi eta mah nyata puji anu perpaduan tina sakabeh ayeuna mun teh puji da lajeng ayeuna Allah Subhanahu wa taala ngawahyuan ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam baca we panjenengan 3 kali isuk-isuk 3 kali sore-sore naon alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidahu wah
ya teh geus loba ya teh ijazah ya teh loba teuing nu tadi bismillah nu ayeuna no alhamdulillah ting kamalkeun ayeuna mun teh miring teu 3 kali da ayeuna mun teh loba 3 ayeuna mun teh 3 kali eta teh nya eta bakal ayeuna mun teh manaon bakal ngumpulkeun kana sakabeh ayeuna mun teh pujian-pujian kalau subhanahu kumpul di dinya malah ayeuna mun talamun jelema supah aing dek muji ka Allah subhanahu sakabehna pujian-pujian ayeuna ka Allah deuk dipake ku aing nah maka nyata muji teh ku pujian dieu lamun urang boga panadaran rek sumpah rek muji ka Allah ku sakabeh pujian nu di anggona nu dieu alhamdulillah hamdan lillahi majidah yukafi majidahu dan saya tadi mah nyaeta aya namun taman tadi terangkeun teh nyaeta bahwa alhamdulillah aya 8 huruf aya di dieu tah kababil jannah seperti pintu-pintu surga teh. Jadi jelema anu maca alhamdulillah bari bersih ayeuna hati maka berhak asup kana eta surga tilawan anu maha baik pilih asal cara ikraman karena ngamulyakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali lamun jelema anu nasibna tirituna nasib sial gitu. Lamun ayeuna mun teh jelema anu geus tirituna nasib ayeuna alus anere karena ayeuna mun utama takdir Allah hakikatna. Al-Muwaffiq Gusti Allah ternyata anu nulungan kana naon? Nulungan kana darajat anu luhur. Aya darajat anu luhur teh nyata ayana dina kataatan ka Allah, ayana dina kataatan ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain kieu. Oh, berarti ayeuna mun luhur darajat teh, lamun ayeuna mun tadina pangkat profesor, doktor, LC, MA, SS, naon lah ayeuna mun teh kaditu. Nah, lain ayeuna mun teh mah eta. Da eta mah ayeuna mun teh gelar ti saha? Gelar ti makhluk, gelar ti jelema. Lain kieu ayeuna keur bae lah teu boga ngarep buya, kiai, haji, ajengan, mama, tuluy naon deui? Apa gitu kan bae teh bage merek eta oge gitu. Nah, karena derajat anu luhur mah nyata di mana-mana bisa taat ka Allah, bisa taat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta meunang derajat anu luhur di pangeran. Kajian merekna ayeuna mun teh buya. Sora ayeuna buya udin teh buya beneran eta buya. Jadi ayeuna mun teh kabuur jalago buya teh ayeuna mun teh maya 2 cenah. Tiga bensin hiji bensin murni, kedua bensin 2 tak. Buya oge ya 2, hiji buya murni, kedua buya tak. Soalnya taya malin buya murni, buya tak gitu. Matak ayeuna mun teh ulang naon tipe peuleut teuing urang mata aya jebot tusan atan paduli. Urang mah ayeuna mun teh nyebut ajengan atan paduli gitu. Jadi ayeuna pangkat anu luhur bisa ngagugu bakti ka Allah jeung bisa taat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengan ku kacintaan anu sampurna baktina gitu. Taatna dibarengan ku kacintaan anu sampurna ka Allahna. Geus eta mah nyaeta kunci kasuksesan. Geus sukses baiklah dari disebutkan ajengan, mama, buya, kiai oge gitu baik. Asal orang bisa taat ka Allah, taat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengan jeung kacintaan anu sampurna ka aranjeunana. Nah, ai taufik mah muwafaqatu syai' sai nyatokan suatu perkara kana perkara anu saja gitu. Tahu aya namun sesuai gitu adalah sesuai ayat yang muwafaqah. Tapi cek istilah malin gitu. Jadi muwafiq teh atau taufik teh khalqu qudratu taati nyaeta nyiptakeunana ngadambalna kemampuan Allah Subhanahu wa taala di seseorang.
wada'aya ilaiha jeung nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun di seseorang anu daek ngajak kana taat fil abdi di hamba. Jadi menang taufik teh hiji urang dibabere kekuatan kemampuan bisa naon, bisa taat ngaduhu ka Allah. Kadua dipapari naon, bisa ngajak ka batur. Eta teh taufik. Mun urang aya namun teh hiji urang bisa ngaduhu taat ka Allah. Kadua urang bisa ngajak ngajak. Jadi urang lain daek ngaji wungkul. Tuh ayeuna kudu bisa ngajak ngaji ka batur gitu. Lain urang ayeuna daek salat tungkul, kudu naon? Kudu bisa ngajak salat ka batur gitu. Lain urang ayeuna mun teh daek sedekah wungkul, kudu bisa naon? Kudu bisa jeung daek ngajak sedekah ka batur. Lain urang daek puasa wungkul, kudu ayeuna mun teh jeung daek ngajak naon? Ngajak puasa ka batur. Eta ngaranna jelema meunang taufik. Eta jelema ayeuna mun teh meunang taufik di di pameran taufik di Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mah panteu kitu. Wero muwafakin. Orang-orang kafir teu dipamerin taufik ku Allah karena naon? Pan ayeuna mun teu daek ngajak, boro-boro ayeuna ngajak ka batur manehna ge teu daek ngalugu ka pameran. Boro-boro ngajak ka batur. Bat manehna oge, teu ngalugu ayeuna ka Allah. Boro-boro ngajak ka batur ngalugu ka pameran. Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun wa yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Eta manana taufik Allah. Jelema ayeuna mun taman dikeresakeun ka Allah Subhanahu wa taala rek meunang pituduh hidayah petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala jeung pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala yasrah sadrahu lil Islam. Jauh tuluh ke kana aturan teh. Beda ayeuna mun teh jelema anu aya meunang taufik ti Allah. Jadi deuk ieu ngagugu rek tunduk rek taat ka Allah Subhanahu wa taala. Paguh jiga ayeuna mun teh dek naik ka langit teh gitu. Jiga dek kemah ka langit paguh dikitukeun dikiekeun ku cara kitu jeung cara kieu hese we. Da hese atuh ayeuna mun teh mah teh meunang hidayah Allah mah aya di hidayahan mah ku Allah jeung aduh siap mangga sumut laras poprek eta ayeuna mun teh hidayah nu asli. Jadi teu sakur-sakur jelema ngariung ayeuna mun teh dina kadean tuluy eta orang-orang anu mendapat hidayah taufik ti Allah apa. Nya ayeuna mun teh jelema anu deuk malik serang batur ka mati disebutkeun menang hidayah. Tuh ayeuna mun teh nah jelema ayeuna mun teh mari jelema deuk neangan awe dina tempat ayeuna mun tariungan pangajian jelema eta meunang hidayah daek ngaji. Tuh gitu ayeuna mun tah babari keur ngacirikeun aya jelema eta mana ayeuna mun teh masuk bae ka mati ka pangajian sabenerna jelema teh meunang hidayah di pangeran atawa ayeuna mun teh lain babari kangke di mana-mana ayeuna mun teh ngaji tuluy ayeuna mun teh kamal geus eueuh deui eta mah lain rek ngaji ngalongok nu ngaji eta mah ngalongok atawa ayeuna mun teh kepentingan ayeuna pribadi begitu ayeuna mun teh kemana dia ayeuna setan teh nyata kamari ayeuna mun teh datang kena ayeuna mun teh naon dari ngecelok duit geus dibere dari ngecelok duit padahal ayeuna di pengajiannya. Nah ayeuna mun teh setan kamari daek ngaji lapan geus maksana kawin lagi geus kawin oh neangan awe we. Jadi teu sakur-sakur dina tempat dengan keahlian bahwa eta yes gitu ayeuna mun teh eta orang mendapat hidayah. Oh, eta mah tinggal tanyakeun kan diri aya aing ruang-ruang ieu ayeuna mun teh ngaran naon rek naon gitu. Nah, jeung ayeuna mun teh make deui cirina teh apakah ayeuna mun teh manehanana ku ngalakonan eta ku datang ka eta tempat teh eta teh semata-mata hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Ai hidayah mah pageus moal gunang ayeuna dicok ayeuna kitu. Di mana-mana engke ngacan ayeuna mun teh nyari hate euy eta pikiran ka urang. Lah eta mengritik ka urang lain ayeuna naon.
lain aya namun teu menang da aya namun tama dina tempat riungan pengajian mah atuh da boro-boro ngadengekeunana bet aya namun tama anu macana ge ieu teh naon nyentuh gitu kabeh ka babat atuh da aya da aya namun dicarekan teh marukan aya ngadengekeun sakua we ieu ge nyeri ayeuna nu ngomongna oge gitu aing we kudu kitu kudu kieu kudu kitu aing teh tah hoream nya teh mata ayeuna sabenerna mah ya hoream ngawuruk teh dikenal era sorangan sarua jeung ngaripuh naon ngaripuh sorangan namun ayeuna mun tanitah maca salatna ayeuna mun tanitah kabatur gitu urang ayeuna sarua kudu daon kudu getol lamun titah ayeuna mun sedekahna ayeuna kabatur gitu sarua aing ge berarti kudu naon kudu daek sararea jadi bahasa ayeuna kita mah ya teh lain kana ngadengekeun ku jeung ngomongna gitu. Jadi sebenarnya naon era kere ngomongna aya teh jeung ayeuna ngadengekeun mah gitu era kere ayeuna ngomongna jeung ngadengekeun jadi ya ada ayat wa rubatahu wa mahabbatahu ilaihi di mana-mana geus datang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala ngadadak kana dadana brai we naon wae ayeuna mun tama eta anu dikudukeun ku Allah naon wae anu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna siap mangga jeung naon wae anu kadenge ti Allah nu kadenge ti Rasul jo jadi nunggukeun ngalahirkeun kana cintana ka Allah nuritana kana cintana ka Allah ka Rasul anu diwarana jo kitu tuh pernah teh beda ayeuna mun kali hidayah mah jo ngewah marah ieu teh ngewah teh jauh ngomongna we kitu nah aing nya dirangka aing eta ngeuretik ayeuna ka aing lain ka aing eta bacaan ku maneh geura ayeuna mun teu aing bisa jadi bacana ayeuna ku sarangan gitu kana ayeuna mun teu pan ari dibaca ku batur mah asa batur bunyi dirangka urang teh nyarekan teh ayeuna mun dibaca ku sorangan geura ku sorangan lain ayeuna lain buru nyarekan teh ieu eta teh nyata Allah teh eta teh Rasul teh jadi Allah Subhanahu wa taala nyata amparantos memberi pertolongan taufik karena derajat luhur ayana lain dina karomah anu sifatna warikul adat lain tapi bisa taat ka Allah jeung ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta derajat kedua bisa ngajak kana jalan Allah jeung kana sunnah Kanjeng Rasulullah eta derajat terluhur tadinya keur bae teu boga merek profesor dokter anas ayeuna MALC teu boga merek buya ajengan kiai mama gitu keur bae nah asal bisa taat Allah bisa taat ka Rasul oge bisa ngajak ka batur kana jalan Allah sareng kana jalan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu puji sareng ayeuna kenalin ka Allah Subhanahu wa taala gitu pujina yuwati biro anu bisa ngimbangi kana kasayan fi Allah Subhanahu wa taala anu sampurna jadi aya namun dama ieu teh pantes sesuai aya namun tema bahwa urang teh la usi sanaan alaika kama asnaita ala nafsi tidak seberapa muji ka Allah tapi kabebeakan oge tidak seberapa jeung muji Allah kana datna yang terlanjur ya teh ayeuna sabaraha ayeuna sakian tah ieu mah puji teh ayeuna digowalkeun we puji anu bangi kana kasayan Allah ayeuna ka kami hayang ayeuna sesuai gitu ayeuna nya tah ayeuna mun tertarik teh mujina hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida sementara ayeuna mun teu bisa seseorang ngimbangi ngabales kana kanikmatan anu geus dipaparitkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang tuh erek disyukuri ku urang nyaeta kunaon ku muji-muji teh ka anjeunna da nikmat apa ka itu nikmat oge moal ka itu Allah Subhanahu wa taala nukeun wa in ta'udzu nikmatullah la tuhsuha pan nikmat hiji syukur hiji
nikmat dua, syukur dua. Hari ieu nikmat teh ka itu, berarti syukur ge ulah di itu. Terus sadilillah syukur. Pan nikmatna teu eureun, berarti lamun nikmat teu eureun syukur urang naon. Ayo urang syukurna teh kitu. Lamun aya naon teu kabeli mobil, aya nu teu syukuran gitu. Aya nu sapopoe, aya nu napas, aya nu teu maafkan, eta usi ge aya nikmat teh. Cing mending ayeuna boga mobil tapi stroke. Jeung ayeuna mun teu macageun, oge ayeuna aman, selamat, sehat, teu boga mobil. Dek mana? Boga mobil ongkos ya atau paling pilihan itu mah. Ayo kita mulai kita milih atau ayeuna mun tanya duanana. Dasarna oge ayeuna mun pasti milih cageun. Bis teh pasti ayeuna mun milih jajan, pasti ayeuna sage milih aman. Pecahkan, kan boga mobil bari satru. Tanyakeun mending kadiekeun mobil keur aing maneh sageur sok lamun ayeuna mun masal dijamin gitu. Pasti dibikeun mobilna. Pasti dibikeun. Boro-boro ayeuna mobil imah nu gedong, tanyakeun kana satru. Satru, kadiekeun keur aing. Terus jajan dibikeun ka maneh, ngan mobil jeung imah kadiekeun. Sok ayeuna mun dijamin. Mesin kami oke asal aing. Sampai bisa ayeuna mun tetep percaya mah supaya ka rumah sakit ayeuna keur satru. Nu beunghar kadiekeun duit, kadiekeun deposito, kadiekeun imah, kadiekeun mobil, dibikeun jajan aing ayeuna mun terang ka maneh. Satru maneh ka aing. Dibikeun. Ngan asal bisa ngajamin we. Berarti mahal keneh cageus. Basa keneh mata keneh tawuran dibere cageus, manya teh syukur ayeuna ka pangarep berekeun ka duit kitu. Bae atuh ada duit keur naon. Mun duit tadi bahuman keur bayar hate oge teh boga duit. Keur bae. Mun duit teh naon? Bahuman we kitu ngalapakeun pek nyeri hate oge teh boga duit. Aya duit keur dahar mah dahar. Adi bere ku pangeran tong nyeri hate teuing atuh. Teu boga duit, aya duitna keur didahareun, aya dahar adi bere ku pangeran. Naon? Sok ayeuna mun teh mah. Sok ku urang pikiran, renungi. Naon kaya nyeri hate? Urang teu boga duit, mun boga duit teu dibeurekeun kana naon? Karena dahar ai urang adi bere dahar, boleh nyeri hati. Tak terhati atuh. Tak terhati, make nyeri hati aya teu boga duit. Naon deui? Hayang boga duit, tapi naon? Keur aya mun keur mobil, ai mobil keur naon? Keur init-initan, duit teh dibere ku pangeran, init ngalaksana, mobil naik mobil ngalaksana. Nah, make nyeri hati. Ai tadina ayeuna keur mobil, ai mobil keur dikepan gitu. Mau dikepan mah pek bae, ieu teh aya sare di mobil, aya kepan mobil. Tuh ya ayeuna mun dapat boga duit keur beli mobil nyeri hate, wajar. Lamun teu boga duit, tuh keur boga mobil, mobilna deuk dinaon. Da ieu mobilna make mah mun nyeri hate atuh. Tuh init-initan laksana, numpak mobil laksana. Lain ngadap-ngadap urang nyeri hate ku pangeran teu dibere duit. Loba gitu, dibere duit loba. Pikiran gerak sok aya urang garek. Oh ya teh. Oh, jadi itu nyara lampu ya ayeuna mun teu makalna. Bener teh ayeuna menurut tadi bener teh. Bener teh. Bener teh ayeuna gitu ke pantai. Ribu aja. Naon deui atuh ayeuna mun teu boga duit, ayeuna mun teu gara, ayeuna mun teu eta dipeta ku pamajikan gitu. Dipeta ayeuna ku pamajikan, ai pamajikan teh adat ayeuna mun teu naon. Nah, aing adatna hayang naon? Hayang meuli emas hayang naon? Aya bener. Aja kurang aya mun teh boga duit aya kumaha? Geus aya sampai pasti naon aya mah. Ari boga pamajikan capek atuh teu. Nanyakeun aya boga pamajikan capek teu. Nanyakeun aya mah. Lain ngeunahna mah geus buah aya. Ieu mah aya capek atuh, capek. Capek gitu. Boga pamajikan pan kudu dibalanjaan gitu. Kudu aya mun teh kudu pakaian, balanjaan, kudu imah. Berarti capek bener. Ayeuna deuk dilesolkeun tina kacapean aya bisa diserahkeun apa gitu. Tinggal enjoy ya kitu ayeuna mun teh. Mesin ayeuna mun teh mobil boga anggar capek urang teh gitu. Gitu. Engke ayeuna kumaha mun ayeuna tempo emang butuh lah si ayeuna mun teh ayeuna kita emang butuh sing panjang deui we. Keun gerak sok ayeuna enjoy ka pangeran gitu. Lamun ayeuna mun ka pangeran gitu, ya bahasa ayeuna kolot mah asal tuh ya we gitu. Pan aya keur pasea kitu mah nya aya nanti butuh ka pamajikan teh. Pamajikan teh butuh ka lagi. Keur pasea mah kitu. Ai keur pasea mah eta teh keur butuh.
gara-gara teboga duit terus pemajikan orang minta serahkeun baiklah kayak gaya namun teman angkat tempo hayang tempo betul si ayeuna mah berjogi gitu nya payukeun deui kayak ngadak-ngadak aya namun teu payuna cenah aya namun tempo berboga duit lah tapi kita aya namun teu berboga duit ieu mah jeung awewe aya wios mah mesti gitu pokona mah abdi aya mah aya namun iPad teh awewe aya namun tabungan gitu kan geus setiap mah salah aya ka awewe geus aman kabeh kitu enggak segenah kabehan gitu ka pangeran di mana-mana aya namun teu urang nyaho mata kowe ka pangeran geus segala ayeuna geus kemudian teh nya kitu aya namun tamah gitu. Jadi mau bisa dibayar nikmat Allah nyata kusyukurna urang kumujina urang anu terus sabab nikmatna teu urang edan eling syukurna Allah mujina pan ayeuna kadang-kadang daek teh sabaraha kali hamdalah ngepannya ya namun 30 kali gajelang ngeket Assalamualaikum gajelang lagi maca hamdalah 30 kali alhamdulillah eta ge loba kali wah gitu bari ayeuna ukur sasalat sakali itulah ayeuna mun teu kaya urang da sakit teu ayeuna mun teu bebeunangan karek sabe eta teh karek sabe kayak ayeuna mun teu tenang we ayeuna mun teh mah lain ngaji target amal bisi tanggal 20 can tamat geus anggesan daripada gudang-gudang jalan ayeuna bari teu beunangan teu hati eueuh asli bisa geus kajeun teu rumah teu 20 anggesan jeung teu karurin malik-malik ieu mah baju mah geus tamat ieu udah ngap tamat kan ke ulah ukuran tamat urangnya aya teu tamat mah summa sholatu ala rasulil mustafa wal alihi wasahbihi wa tuqain wa wallahu a'lam bissawab.